budak teh ku kedua teuing pada pagawean mah da loba ieu teh kedua nya eta. Nah sok ka mana wae atuh. Nya eta hayang cicing we eta hayang ngejedog ge jelema eta mah ngedua aing mah da ampun aing mah. Budak eta kitu. Carekan tuman kitu mah. Heuh nya teh sok minang dicarekan ge kalah ka mah tangua eta mah nya eta kitu. Oh nya mun Bararingung boga budak teh kitu patut. kudu nama teh digihang nyaho kebotan jelema kitu teh kena geus jebrog oge. Digebotan karunya di urang mah kumaha meureun. Oh nyatanya Bingung da boga budak kitu teh aing mah. oh nyata Ngawarahna itu da jebrog itu teh budak peju. udah haram mungkin ai Peju teh kitu kedua teuing nya teh ampun. nah mata kudu engke Hah? deui. ai mah naon ku urang teh di tangan urang teh yang daang ai mah teh Keur ngadaweung mah maman. ai Ai jelema kedua mah mah di baradaang ku aing mah diantep we keur naon urang teh geus Bararingung. ngalah suluh beu teh mah Sabada teuing aing mah di baradaang da Iya, ngedua sia mah. Pohong banding ku hayang dibere daharan naon ieu teh nih teh para rubuh lain teu pararugu dia ngomongkeun ka aing urang mah tong Ari ngomongkeun inung maneh ka aing Kedua nya eta ieu teh budak ya teh curhat di naon. tadi boga gableg boga anak kedua Kedua teuing nya eta banget kedua anak eta mah. Ih nya ampun aing ngadamun atak. si mah Masa teh rieut ngalah da otak suluh teh. beu teh mah geus ngalah suluh capek urang teh yang Ngalah daang yang ngalah minum suluh. Sabada teuing kunci aing mah. minganan imah teh mana dikun-kuncina lain ciri-ciri Kuncinya teh ngalah suluh mana suluhna Mana suluhna nya di ieu teh? deui imah atuh di dapur mah nya digagadang ka dieu Boro-boro ngalah suluh pangedulan sia mah. atuh tempo mah Mantau kitu sia pangedulan sia mah teu ngejolog di dia sia mantau dong. aing mah hayang kopi boga duit teh minta Teu boga aing mah hayang meuli kopi. tong dibere Moal aing mah. Moal aing mah heg nodong kolot sia. Duraka sia ka aing kitu gebog teuing sia. tuman kitu Banget teuing sia teh ka aing teh. ieu di pepiluan wae ini apa duit teuing da sia tadi berarti ieu geus sarwajeng adi aing sia teh mah geus tong pepiluan karena urusan batur mah mak ya kan bae kan Gawe bae cek aing kopi. Kurang gawe sia teh kurang kedua teuing. Tong kedua teuing jadi jelema teh gerak. Cek karunya ka kolot teh. tuh man sia Hayang ngerokok hayang naon teh ku kolot sia teh. Ai kudu mikir atuh inu sia teh. urang geus kitu-kitu teh Goblok, sia. ada kain ngeledek sia mah Ayo sia. Car mantap sia. mantap Ku aing teh mah diuruskan sia mah da kedua. Dan teh mantap sia mah. Tajis aing menguruskan sia teh. kan sia mantap Itu aing ah. boga duit teu Moal najan aya Tong-tong uang dedek. oge moal hayang mere Iya, sia mah. pepiluan wae ini. Kedua aing. Kedua sia mah kedua. Banget sia mah kedua teh da. gaya aing mah Hek mantap aing mah mantap serap sia. ayeuna mah urang mah geus moal ngahiji jeung mah geus putus hubungan jeung mah urang Dan teuing aing mah teu butuh sia aing mah. beunghar aing Mantap moal itu hayang sia. dieu moal aing Mantap aing. Jor kadulah mantap Mantap sia. Jor sia mantap. Sia mantap itu sia. Jor sakit-sakit ka aing. tahu teh ngoraken di geuningan ieu teh anu mana cenah atuh jual teh ieu teh iya lain kebon nya lain ngora geuning kabeh oge teh cau teh Alah jika aya jelema itu teh ku aing keun sia teu geuning ulhak oloh kana cau beuting norek mau cau keun sia ku aing dibejakeun ku aing keun ka itu ka imahna ku aing ah. Tok, naon? Tadi teh sia di ditu tuh aya nu ulah ilih kana cau, tapi asa jiga budak maneh beuting sia budak maneh maling sia. Sin maling mah aing budak aing kumaha atuh. Udah jiga budak maneh di deuleu. Hayu atuh urang tingali ai tu geura aing ah. Yuk urang Ayo ajaran coba ajaran yul ka itu urang tingali yuk. Paung teh budak Maling, mana? budak Budak maling, maneh mah maling. diajar maling. Aing mah maling bener aing mah. Lah ieu teh di mana? Tuh di ditu tuh di kebun cau tuh. Di mana atuh? Coba man ayo. Hei, kunaon sia? naon mah Kunaon sia kan dula-dula kana cau Ke urang ieu kana cau kebun cau. sanes kita kamari teh Kunaon eta badog sia mah geulis. astagfirullahaladzim make ngabadog mah Ya Allah, abdi teh rek ngabadog abdi yang pada meser eta ulak ilik kitu cuang ciong geuning lain. tinggal dua lah beneran Da kita tadi ge diintip teh geus. mah nya deui itu mah lain maling kamari teh Pak Masun kamari teh nitah cenah cau di dieu cenah alat
dan tos diacisan ku abdi. Anu bener, itu bener. Kades ya. Kade bohong. Kade Ulah bohong Iya. Namun bohong ku aing ditanya Sakseun mun bohong aing mah da taeun ai bohong-bohong mah. Nah ieu saha atuh ieu teh? nu kuring. Panu ieu tah nu bobana. Sumana atuh? Dan masuk awan kebon di dia bangunan teh emang nyen nama batur. Ulah kitu nya eta. Ieu mah nu kuring ieu Pan mah. ieu mah nah karek di alaan segala cau kitu keneh. Nu kuring ieu mah nu kuring anu si ipot ieu teh ieu. Bodoh aing ieu teh. Pateung sia mah segala rek di alan. Sia mah eta mah bangunan mah nyieu nama batur. Salah rek nyala eta mah. Nuar bangun teh. Karena mah ieu ngawarah budak kade ulah sok nempuak paok bang rek diajar maling budak maneh mah. Bae maling gemeulin mada. Nek eta ketut nek maling anu batur coba sia teh. Kedelenet main. Tong mah. Gawe sia bener ku aing tanyakeun sa bener gawe anu Itu para rukun Ai sama malin karamelaan urang jadi kolot itu. Arek manehnya merah ada Urang teh mah nyaho bae sok meulian cau. melian cau iraha lah da inang kita aya tahu sia Bohong dia langsung Nah, sama bohong. sia mah Tidak bohong saya mah. Nyahoan. Tanteun kolot sia mah Nyerakeun jelema kitu mah. mantau urang mantau geus ngasih nama mantau Ngabala teh supaya we pan kita jalan berenang meni anu kayaan pisan. Aing mah kumaha cenanya jelema teh. Ini ulah karesikan pisan jelema teh. Wow, sugan jelema teh. Ampun ieu teh. Naon aing juga ngacak-ngacak kuntah. Nya jelema teh juga ngacak-ngacak kuntah di kitu-kitu. Hei. Eta mah diacak-acak kuntah. Naon ai teh? Eta mah diacak-acak kuntah. Aing tarek diduruk. Aduh, ngadengkeun mak. aneh teh aing mah diacak-acak Lain aneh itu naon ya jelema teh karena erek diduruk Nih teh. Pan itu kan di dieu jalan. Koruntah teh tadi mah di dieu. Memang didinya arek diduruk. Kurang di sana kasih ai kitu mah. Saya di dia. Bener. Ada didinya Mana kita arek diduruk di dia carang Ramai syarat kasih sih naon Papan menga gunung. Paruguh teh sama Menga gunung. Tulana di dia tah rumah mah lain di dia Aing jelema teh anak beuing siapa sok yang dibongolan deui ku aing sing bener sia ya Ah. Darewo jelema teh ieu mah. lain gelo lain gelo aing mah jelema ieu mana eta puguh-puguh jelema bener aing mah Kitu kan kurang teh ka dieu. Bisa arek di kan itu jalan meureunnan. Kapan nek diduruk jadi Diduruk ai kan dikain kitu apa tah. kana bala-bala kana meureunnan Nah, di kadon sisikeun Ieu ngomong jeung jelema anu geus karolot parikut ba aing mah lajeun. aing atuh aing Naon ieu teh? jor lain sia dina teuing jor sia mantap mun wae sia omongan mantap sia mantap ngejauh dia sia ngejauh dia saya ba dasar dieur jelema teh ayeuna mah barudak zaman ayeuna mah kitu budak murah teh ngalawan panguran aing